Itu bener teh nya markas bos Abel teh nya. Paket. Aduh, sahat kersaring ngeunah-ngeunah. Naon ah? Paket anu bos Saha? Abel. Oh, kode lain ya. Mohon ya. Sabaraha? 40 ribuan. Oh. Ya, terusnya Oh iya. angsuran 10. Nun anya. Mangga. Ya. Hiji deui ieu tinggalin. Aduh, saha deui atuh ya. Tadi kam paket saha deui ya. Iya hiji deui. Naon, Iya hiji deui. aduh. Paket deui ya. Mohon Aduh, aing si Obos aya we sabaraha ya? 20.000. 20.000. Tadi kan nges 50 nya. Mohon. Saya 10.000. Jadi pasnya. Mohon pas. Nya. Asa bingung itu si Mang teh. Paketnya 70 nah jadi mere 60. Ah geus ah bae lah. Paket teh bakene antarkeunna. Aduh, paket naon sih bos ya? Baju kemeja pasar malam. Hiji deui kacamata penambah ketampanan ala perindapan. Paket nanahaon ieu sih oh bos. Bos ya bos, paketnya ya. Bos. Ya, paket. Tah, Datang paket teh jadi atuh jualan teh ieu mah. Ah, orang review heula we ah. Baju kemeja pasar malam. Oh, benar ya mah. Nah, iya Rod. Baju jangan jualan teh tambah gagah pokoknya malah. Pokoknya menambah ketampanan ya. Bakal laris manis jualan orang Rod. ah bos, bener bos. Anjir hade bos ya ide di mana bos ya? Tinggal di tina YouTube di perindapan. Oh. Aya teh naon bos hiji deui bos paketna bos? Iya kacamata penambah ketampanan ala perindapan. Cik nampo bos atuh buka bos review deui bos. Hayang nampo nu kumaha kacamata menambah ketampanan teh? Iya Rod ya. Hiji bos lain. Dua tuh hiji ewan. Oh, urang nu mana bos? Ah iya mir ada gagah. Anjir, hade bos keren Oh, turut ajaran lah. Mah itu di dirinya bajuna. Siap bos, kira bos, pakai lah ya. Sawe sila. Anjir. Jika si Abrul lain iya. Angkuraksi ya bos. Tampan kumaha ya jika ini arek tanur ka sawah. Ok bagian obosen apa ke ah? Aing mah. Hayang apalah yang nempo bos kumaha. Atuh tangkurak nempuyak aron mana mah. Cik temporot orang Asep teh ya. Yes bos, ganteng gitu jika orang perindapan Riga aing si obos arik jualan naon ieu. Geus we lah. Tong loba bacot bukan mangilu aing yuk. Dipersiapkan barang-barangna. Aing si Iya Rod, udah di perindapan mah kudu atraksi rasa nomor 2. oh gitu rok kumaha sok tutor heula. Wow. Sok bagian manehan. Oh siap bos kira. Ah udah mulai Rod sepi orang main sareh lawe. Oh nya sok atuh bos. Kurang ditungannya jadi sok. Kayak mau anu meuli bejaan we nya. Udangkeun urang. Oh siap bos. Asa seger eta es meser ah. Nah. Ih asa ganteng tukang dagang teh.
Mang meser sabarahaan. 10.000 neng, kan neng malah 4.500 we diskonnya. Oh, mun. Bade kasih bos heula nya. Bos, aya nu meuli bos. Naon gitu? Aya nu meuli bos. Oke, tungguan lah nya ek mau es batu heula. Heuh sok. Oke, es batu narot. Oh, siap. Kumaha bos ieu na carana? Mulai es batuna. Iya kira. Ah, kayaknya. Turut cokotan es batuna ami teu tiis. Ya bos mah aing aku kieu jualan teh aing. Sehat gitu ya. Asup kan nih bos? Asup ke? Terus kumaha? Iya, rot ya. Karena mah. Oh gitu ami tereh leuy eta bos gitu Tara kan. ami keur geuleuh. Hah? Neng bade rasa naon, Neng? Oke lah nya. Naon bos kau nih? Oh iya, urut tadi modal can omeh. Malah nih gurih. Ya, Nanya A. Ya atis na A. pulang narot aya gope wah. Iya bos. Nanya A. Atuh. Asaan heula ah. Asa seger panas-panas ieu. Ini kieu rasana jiga kocok zaman Firaun keur ngojek. Duh asal lieur kieu ieu teh. Bos. Iya budak kunaon karacunan bos. Bos. Nah tadi ya. Kayak Atuh tuh. gua tembus euy. Karunya bos. Anak batu dia karacunan. Oh, bos dah ideuna aneh-aneh wae. Aduh bos jadi sepi kieu jualan teh. Untung eta budak teu paehnya. Tapi kan kanang puyak aron kitu aing. Geus bae na marot urang ganti dagang teh lah. Urang boga ide pokona mana nuturkeun we kumaha urang. Mau bos ya abi mah mimilu we abi mah. Puyeng ieu mah.